Arieun bener. Dinso Indonesia rek maju moal Gusti lagi loba di ocona loba di prank jelema zaman ayeuna rek maju kumaha dan ngaranna istiqomah mah harus melupakan segalanya jauhi larangannya perintahnya harus dituruti mau istiqomah orang rek insaf gitu nya tobatan nasuha hiji tobatan nasuha teh urang teh dimimiti urang sare teh lain salat subuh unggulnya jam 8 urang kudu salat duha nyamun aja ke rumah puasa urang bakal balik ke meja bakal balik gaya waktu nah urang teh istirahat ngan lamun urang pribadi ieu kan lamun urang geus bisa cicing bakal jadi dukun. Oh no. Urang ngerti kan nu nanya nu darapannya ge nya eueuh-eueuh nu karar itu anu minta jodoh nu minta anu karar itu pokona malah anu nomor kayaknya anu mau di layar anu minta nomor mau di layanan sama urang ngarek istiqomah